Ini edan. Ini gelo. Ini edan. Gelo. Aduh. Iya, sudah gara-garanya aing mah. Yuk dasarnya ini gelo. Pet lawas kan dia, aduh. Nikmat seutik kan jadi aduh. Mudah tentunya. Mulai mudah sih kan mah. Tapi aduh. Dasarnya ini teh ditakdirkeun sial jangan amplop jeung jelema eta. Itu besi muda deket teuing. Mending aja geus jauh mah. Aduh. Lumayan. Adem. Budak nate. Ya. Aing tururkeun siar ka mana wae ge. Tapi arek ka mana arek kaliang keuyeut ku aing diudag sia Aidin sia. Aing can puas dendam kene ka sia. Ieu nyumput ya. Nah, cocok di dia. Posisi di dia. Nah, cocok. Mantap ya. Senjata andalan emak. Kudu beunang ya mah ya, kababatokna. Sudah mah jendol-jendol sia katarang. Mudah-mudahan benang sekali oke. Mak teh ya dilawan. Akan bisa dinta. Aduh. Naon di wayu pasti di wayu aduh. Ya ada sama. Nah yang nyilakakeun we aing. Mantep bisa saha. Mantap. Kudu diencer ku aing. Pas ke kudu najo. Huhuy. Aduh. Naon di wayu. Nah, ini cek aing oge aduh. Gitu ini cek aing oge ini. Sok sih aing ngomong ka dieu. Teu aing sia. Senjata pamungkas beri prima. Ya. Rasakan ini. Hihi. Kejauhan si aing. Harus memuaskan aku untuk meneplok bangetnya. Rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idin, goblok. Aduh. Setan. Benang. Buas mah oyes benang. Ayo Idin, awas ya gila. Banget aing. Muni benang kulupur. Setan. Aing kulupur.
rasakan apa yang kurasakan, Mak. Wah. Wah, ini aduh. Sarai. Ampun.